Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang pamiarsa patepang deui sareng simkuring Siti Nurmaya di acara Kilas Warta menyajikan informasi aktual jeung faktual 15 Maret 2002 hiji. Pamiarsa sabundereun dunya nu jadi gemparkeun ku ayana virus anyar nyaeta virus corona. Virus ieu awal kadeteksi di kota Wuhan, Cina sawangsi kapengker tepatna kaping 7 Januari 2020. COVID-19 atos ditetapkan ku Badan Kesehatan Dunia atanapi WHO janten penyakit pandemi atanapi penyakit nu sameberna ka mancanagara. Mung teu acan sadayana masyarakat Indonesia terang gejala-gejala virus corona. Kanggo mika terang hiji jalmi anu kajangkit ku virus corona kedah dilaksanakeun sababaraha tes. Namun penyakit ieu gaduh gejala awal anu sapertos influenza atanapi penyakit anu tos biasa di masyarakat. Di antarana muriang, nyeri tikoro, jeung batuk anu bakal eureun salami 5 atanapi 6 poe. Sementara COVID-19 gejala eta bakal lumangsung leuwih ti 10 poe ditambah aya gejala lainna deui. Salian ti eta yen suhu awak jalmi bakal langkung ti wangkuan suhu 36 dugi ka 37 derajat Celcius. Lamun kainfeksi ku virus naon wae kitu oge virus corona. Jeung gejala-gejala ku aya di setiap awak ka infeksi ku virus corona oge bisa beda-beda gumantung kana resistensi atanapi kana kekebalan awak tiap jalmi. Ku kituna kanggo jalmi anu ngalaman gejala-gejala kasebat saena nyandak lengkah medis. Tina saatos ngalakukeun kagiatan nu ngagaduhan potensi penyebaran virus corona. Siti Nurmaya, Cianjur. Pamiarsa sakitu wae warta anu tiasa abdi dugikeun dinten ieu. Abdi Siti Nurmaya permios undur diri. Wilujeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.